Ada hurungkeun. Salam itu. Corona kena itu. Itu diganti corona ke suara dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun dedemit curug sang hyang. Ieu dongeng karangan Kileksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Sampurasun mitra Wilujeng Manco di channel resmi mitra dongeng Bang Bana. Kada hilang jempol sareng subscribe-na supados channel ieu langkung lanjut mitra. Supados dongeng kesepuhan tiasa dipedar sadayana komplit mitra. Mangga Wilujeng Manco. Aduh, nuhun mah nuhun. Ya abah tulungan ieu. Loba setan mana? Aya nu ngariung kiwik, aya nu bukan sahujur awakna. Gimana bah? Apalager teu ngaganggu ka urang ayo. Urang balik ayeuna mah. Tong sare di dieu. Oh, da abah ge hayang balik. Tapi mata peunggeuleun man. Ampun abah kuring ge sieun ieu. Cek kabe. Kuniang bah junta bah janta teh hudang. Kuniang bah janta teh hudang. Terus nangtung bari muringis. Opatan ngariung silih pelong bari jeung poek oge gigireun kadenge sora jangkrik jeung babence. Di kajauhan kadenge sora anjing ngagogog. Kumaha ieu da yeuh? Rek balik atuh kumaha? Bah, bapak kuring ge can aya mulang nah ka mana nya? Aki geraga can balik? Nya, bah biasana mah tara kamarinaan kieu tapi ayeuna mani lila kumaha nya? Ulang bah janta ngahulang manehna ge ngarasa melang ka Aki Wiraga. Mangkana geus kolot sarta geus kanyahoan. Siluman anu dilawanan teh lain siluman jore-jore. Ya kumaha atuh rek diteangan man? Keun bae teh kudu diteangan. Ayeuna mah urang lalajo juli gue. Sugan we jadi wawuh hari Minang tepung mah. Kuring boga pirasat jiga rek aya kajadian anu aneh ieu teh. Jadi kumaha tuh man? Kumaha mun urang balik deui ka imah Mang Suinta, urang saksian hanaon nu bakal kajadian. Sugan we Aki Wiraga oge aya di dinya. Ayo, satuju wae kuring mah. Sekelebe ngadenge palebenya tujuan mah Pak RT jeung Mbah Janta ge nya tujuan. Nya akhirna beral opatanana mia ngajuk juga imah Suhinta. Nganya kitu di perjalanan teh loba ngadenge sora aneh. Mineng amprok jeung aleutan muting juringkang ting beleg-beg hideung matak sieun. Tapi kulantaran geus kanyahoan teu ngaganggu, akhirna mah nu opatan teh bijil wawanen. Bari sangadalikeun dirina masing-masing sarta bisa mikir ngagunakeun akal, sangkan bisa nyaksian kajadian nu keur lumangsung di lemur dungus. Akhirna joga anyog ka deukeut imah Suhinta rek opatanana areureun nyarumput dinusuni tapi awas kalebah imah teh keur saheulaanan mah di dinya jempe teu aya anu pikasieunun. Jigana bae Kirangga jeung baladna can tepi ka dinya. Ngan angin anger ngaguruh koreak pating kareak anjing babaung pating cungung. Nya bener keur aya kejadian aneh teh sorana ge aneh deh. Jika juri tapi rek aya naon atuh nya. Duh, untung Suhinta jeung kulawargana we diungsikeun. Tuh, aya nu tinjuring Kang. Habe. Mang Rusman nunjuk ka hiji tempat anabreh nyawe aya nu datang. Tayalian Iwati Kirangga jeung baladna. Prajurit siluman anu samak tapakarangna. Rag Kirangga eureun ngabedegar di buruan imah Suhinta prajurit ngajajar tukangeun. Siaga nyarekel pakarang keur kitu jo ti kulon jebul ti kidul malah ti kaler jeung ti wetan oge ting torojo. Imah Suhinta teh sasak dikepung. Hari anu jadi sabab wadia balad siluman kabeh geus ngameu yen Ki Jalak Roncenak aya di imah Suhinta. Nu mata kabeh kumpul kadinya Iwati anu tugas di tapal wates. Eta mah anger ngepung lemur bisi Ki Jalak Roncenak lolos. Palebe jeung baturna carolohok lantaran imah Suhinta bener-bener dikepung wakul buaya mangap. Mani teu aya lolongkrang. Nu aneh teh prajuritna samak taku pakarang, awakna jarangkung badag pikasieunun. Ngong Kirangga ngomong ka anak buahna. Tetela amulan kami sarua jeung maraneh, buseurna aya di dieu. Tetela laporan Aki Wiraga teh bener, si Jalak Roncenak nyumput di hiji imah. Ayo sanu wani ka jero, tangkep si Jalak. Sekirangga ka anak buahna. Bubuhan prajurit nu geus asak latihan, sarta rata-rata elmuna laluhur eueuh anu sieunun ku Ki Jalak Roncenak. Kabeh ge hakikatna mah wani. Tapi jeleng aya nu luncat ti heula ka jero imah blus ka tengah imah. Kirangga bungaheun ngarasa reueus boga anak buah nu gede wawanen. Baturna siaga bisi Ki Jalak Roncenak kabur. Kari nekuk sedengkeun palebe jeung baturna colohok bengong. Nyaksian kajadian kitu teh asa dina pangimpian.
kocapkeun nu asup ka jero imah geus aya di jero teh rara treret. Bari teu boleh waspada. Gero ngagorowo kaki jalak roncenak. Hei, jalak roncenak bijil sia kehed. Ya imah geus di kapung eueuh longkrang pikeun kabur hayo bijil. Leuwih hade sarabongkokan ka kaula. Cek eta prajurit nantang kaki jalak roncenak. Sabab teka ciri di mana-mana ngan kamu bauna wungkul. Ari ki jalak roncenak memang geus dua peuting aya di dinya nungguan kula warga Suhinta. Anu rek diala nyawa nangan hanya ka tepi kadanget harita can datang sabab diungsikeun kene. Barang adenge aya nu nantang nyawa amek hatena panas. Kajeng bijil tina panyumputanana nyambeurkeun prajurit anu keur ngabedega di tengah imah teh ya. Rek naon sia teh ha? Mawani hao ka aing. Nah apa bisa sia rek mahi ka aing? Heh, nah dikira aing rek sieun teu kudu loba tanya sia. Sabrut eta prajurit teh narajang. Luyu jeung parentah ti atasanana. Yen ulah loba datanya mun kapangih tangkep bae. Tapi ki jalak roncenak lain siluman samanea. Barang lenyo prajurit nubruk teh ngan sakilat nyingcet bari ngepretkeun leungeunna. Hiu jebet puinya ikur. Beungeut prajurit nu kakepret teh hurung. Koceaka kerobrug ka pojok imah. Reug imah ngarekot kawas diinageun lini. Di luar ngakebeg tapi korejat prajurit teh hudang deui. Seuneu anu ngagebur dina beungeut diusap pes pareum huntuna kakarot. Bangsat. Cekek sekeuing. Kajeng prajurit teh luncat deui. Dua leungeun ranggah rek nyekek beuheung ki jalak roncenak. Tapi barang datang kep silih cekal leungeun. Ramona anu rangoas pacorok cek juanana silih tahan. Jadi jogong silih surung kurudug. Ki jalak kasurungkeun. Rakatak ngabicilkeun tanaga kurudug prajurit kasurungkeun. Di imah teh tepi kabrug breg ingeung pating larekot kenteng ting kolosot. Wah, bangsat sulangung sia gaing. Maningahina awas rasakeun. Hiat. Ki jalak metakeun pangawasana. Tanaga batin dikocorkeun kana dampaleungeunna bari dicantok disurungkeun ka hareup. Kalayang prajurit teh kabantingkeun. Tapi kacucuralitan kebrug ka pojok imah rieg imah ingeung deui. Kenteng nungtutan ngolosot pro pre peupeus dina panyaweran. Korejat prajurit teh kabantingkeun. Tapi kacucuralitan kebrug ka pojok imah rieg imah teh ingeung deui. Kenteng nungtutan ngolosot pro pre peupeus dina panyaweran. Korejat prajurit udang deui kak kana pakarangna. Wer hiuk 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 dipuihkeun luhureun sirahna hiuk aya angin puyuh di limbungan. Ngaguruh di jero imah. Kalayang parabot imah ting kalayang haliber. Kursi jeung meja pabuis geus puguheun parabot nu laleutik mah. Dalah lomadi ge kabawa angin di imah teh tepi ka dordar. Aing teh sieun. Aing awas ya. Rasakeun bangsat. Ki jalak roncenak nyurungkeun leungeun katuh ka hadeup ditujukeun ka prajurit. Melesat aya cahaya beureum lempeng kana dada musuh. Gedug purinyai koceak prajurit ngajerit. Pakarangna can kungsi digunakeun ka musuh. Kalah manehna kabeunangan ti heula. Bros nobros bilik kalayang keluar gabut kulitik kugulingan di buruan. Atuh prajurit teh gogoakan bakat ku nyeri korejat hudang. Tapi peledug bijil haseup tina dadana. Gur dadana hurung koceak deui ngajerit. Dalik deug bro rubuh. Rob baladna ngaronom pada nulungan. Pas seuneu pareum terus nu tatu dipayang rek ditulungan. Kirangga narik napas jero kakerot bakat ku amek. Urang ajar tetela si jalak teh mantangan. Baheula pantes mun dihukum gantung. Sadeui doani ka jero. Ceki Rangga ka anak buahna. Kajleng salah saurang luncat deui blus ka jero imah teu kadenge ngomong heula. Langsung aya sora ngaguruh imah ingeung deui disusul ku sora anu ting gudubrang. Teu kungsi lila. Bros aya anu ngagebros kana bilik. Dibarung ku sora anu ngoceak. Kalayang kebut dibebet kana lemah. Gorenter kukulitikan korejat hudang. Gur dadana hurung kawas nu tadi teh. Koceak ngacerit di nangtungna dadalik degan rob baladna anu nulungan. Seuneu pada mareuman pes pareum. Ulah hek nu bieu tatu teh leureus. Teu aya tanagaan. Obalana sok. Cek Kirangga. Hebat si Jaka setan. Kirangga beuki nafsu. Pantaran geus duaan prajuritna anu namru teu kuateun ngayonan ki jalak roncenak. Barang cacap omongan Kirangga jeleng-jeleng opatan luncatan ka jero imah teu kadenge aya nu ngomong ukur ting karero mata katorekan. Burinyai cahaya kilat bari jieu ti jero imah bros opat kalangkang hideung. Halo bros bilik dibarung ku ting karero mata ketir bru kulitik opat prajurit ting curalit kaburuan. Nasibna teu beda jeung nu ti heula
dadana ngarebul aya hasupan. Nu akhirna hurung ngabebela atuh rame ting koceak rob deui pada nulungan Kirangga menika kerot. Bang sasak kurang ajar. Babi sia. Okna bari jeung buncelik tina awahing ku amek. Para prajurit petingan anu dianalkeun pisan teu hasil nangkep Ki Jalak Roncena. Baladna teu aya anu wani asup. Lamun teu aya parentah, Kirangga ngahulang heula sakedeung geus kitu gero kasararea. Hayo ka jero kabeh, cangkalak Ki Jalak Roncena. Hayo. Barang cacap nu marentah gajeleng-gajeleng kabeh arasup ka jero imah, sorana tepi ka ngaguruh brag-brig-brug. Teu kungsi lila imah teh ingeung. Dibarung ku sora nuting galabrug kilating burinyai, nuting karero nuting koceak. Kirangga nungguan di luar bari tatan-tatan. Rek naraon sia deh, ya jauh-jauh ngadon ke nyawa ngabelaan sia deh. Iya Cek Ki Jalak Roncena koceak prajurit pating jarerit pros nu moncor kana bili kababetkeun ku Ki Jalak Roncena. Prajurit ting belesat blag-blig-brug kaburuan kabeh paburisa teu aya anu mangga pulia. Atuh meuni ngajenghok Kirangga teh kaget nenyo anak buahna anu paburisat. Sedengkeun di jero kadenge Ki Jalak Roncena ngagak-gak seuri bangun bunga. Kurang ajar bangsa. Bener-bener geus edan sejalak ieu. Cek Kirangga manehna kaget nenyo prajuritna eueuh anu mampu ngayonan Ki Jalak Roncena. Nuti guling ting korejat harudang kawas nu geus tina dadana ting peledug haseup. Gur dadana hurung kahuruan keuna ku acian Ki Jalak Roncena. Atuh ting koceak deui pating jarerit bari ting koloyong mata kuatir. Kapaksa Kirangga ngangkat dua leungeunna ngabudalkeun pangawasa. Mareuman seuneu anu ngaduruk anak buahna. Hiuk aya angin ngagelebug mawa hawa tiis. Pas seuneu parareum. Kuniang anak buahna harudang deui caleuyeuk jiga anu beak wawanen. Ki Jalak Roncena. Ong gabaedan. Galuar sia bangsat. Aing Rangga Senapati Agung ti cadas deas. Nu bakal nyangkalak awak sia. Senapati Agung di mana? Yap ka dieu. Emal Ki Jalak Roncena kalah nangtang deui. Atuhnya Kirangga teh amek kolebat belesat plus ka jero imah. Deui lage geus ngahareup-hareup. Duanana silih prototan. Kirangga ngageter bakat ku amek hatena panas beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Kurang ajar. Geuning ieu setan teh. Hei Jalak. Sia geus katahoyan moal bisa nyumbut deui aing diutus. Ku Kanjeng Ratu kudu nyangkalak awak sia. Ganeng Rangga. Aing nyaho kana kaayaan sia. Maju arinya masih aya kawani. Dasar edan. Rasakeun Jalak. Cia. Kirangga ngagorowok bari ngeumbatkeun ngabutkeun dua leungeunna. Pelesat cahaya koneng mulu ka Ki Jalak. Tapi walkeun Rangga. Iya. Juralit. Pos eueuh anu keuna. Jelak Ki Jalak nincak palupuh bareng jeung kitu dua leungeunna didorongkeun ka hareup. Pelesat aya gulungan seuneu sagede kalapa. Lampang kana dada Kirangga. Ya, cileng pelesat. Pos seuneu teh milepas kaluar. Syut malik narajang. Peg cengkang kebut. Ki Jalak naguling. Kulitik cedak kana tihang. Lieg imah ingeung teu cukup kitu. War Kirangga teh muihkeun rante beusi. Maksud narek ngaringkus Ki Jalak. Tapi barang rante dibalangkeun korejat Ki Jalak teh cengkat. Iya, hancur rante. Kekuatan Ki Jalak dipake mapag rante. Peledug bijil haseup kebut rante murag puruk jadi lebu. Maju deui sia Rangga. Montong sombong Jalak. Rasakeun. Sabrut. Kirangga narajang gilek plos sabuk plos seak keduk berat cengkang. Duanana mundur bari ting rarenghap. Eureun sakedeung sabrut deui silih tubruk. Berat keduk lengak. Ki Jalak teh ngalengak. Kabeunangan beungeutna heat cekuk dadana dijejek cengkang blak nangkarak. Modar sia Jalak edan. Iya. Kaajleng Kirangga luncat rek ngirik dada Ki Jalak. Tapi gorentel bros Kirangga milepas kaluareun imah. Jon geura mantog sia. Edan, kurang ajar. Kirangga ngamek kaajleng unggah deui ka imah. Gok tepung deui jeung Ki Jalak teu dibere kasempetan seak dibabuk beungeutna. Tapi lep ngelok plos sabuk sukuna malik narajang. Keduk keuna kana dada Ki Jalak cengkang blak nangkarak bengkang. Modar.
Jalak edan. Iya. Sabrut kirangga narajang deui. Korejat ki jalak kudang hiuk keduk suku ditahan kusiku. Kaleong kebut kirangga teh ti beubeut. Tungtung naker dua anak galungan ngadu jajaten, ngadu tanaga, silih dengkek, silih cekek, silih jajak, silih siku. Tapi kulantaran sarua gagah, sarua kuatan, atuh lila naker tarung teh malah tepi ka jelung-jeleng kaluareun imah. Keblug dua anak ti beubeut kana lemah tepi ka euneur hanaruan. Jalagadeg hijalak nangtung ka jeleng mundur heula rek ngawahan. Itu deui kirangga manehna perlu ngamekan heula dua ting bedega bari molotot napasna mani ngahegag. Rasakeun sia diringkus bae. Mondong loba bacot sagedeung deui sia nu bakal modal. Ayo maju di rangga. Kenal ki jalak. Nyala kirangga teh amek. Rakatek ngawatek ajianana les wujudna ngaleungit breh aya gulungan haseup kanal. Muih jiga panggal disadanga guru handaruan. Belesat eta gulungan haseup teh muru ka ki jalak roncenak. War muih meuritan ki jalak roncenak tapi kabungkus kabeh eueuh anu tembok. Atuh kacirina ku para prajurit teh kari gulungan haseup bodas. Ari ki jalak roncenak mani ngarenyag mun diantep karepna manehna bakal cilaka, bakal leuleus lungse taya tangan pangawasa. Reup ki jalak peureum nu ngagulung teh teu diwaro. Manehna ngawatek ajianana husu pisan. Teu kungsi lila gur awakna hurung. Robah wujud jadi seuneu anu ngabebela. Panasna kabina-bina. Seuneu ngaguru haseup muih ngaguru jadi awor duanana. Kadengena mata keung. Meunang sajongjongan mah matak bengong nu lalajo. Gulungan haseup bodas mungkus seuneu anu ngabebela muih tepi ka mecut kaluhur. Tah seuneu luak leok dibarung ku sora anu ngaguru. Nya harita palabe jeung kanca-kancana colohok bengong asa dina pangimpian lantaran menyo kajadian araneh nu can kungsi kanyahoan di samemehna. Astagfirullahaladzim, itu aya naon atuh? Nya kuring heran ari urang teh ngimpi atawa lain ieu teh. Mun nya yang ngimpi babarengan eueuh teh ditu naman. Cek era teh. Oh, abah ge heran ieu teh aya naon ieu teh? Itu cenah gulung itu. Kumaha mun lamun urang kauruan? Cek bahajanta mending acir nempokeun anu keur tarung. Itu bener-bener hebat. Alah, cek lebe. Mitra kaum dangu kocapkeun deui anu keur perang. Harita teh kirangga terus ngagulung ki jalak. Ngan wujudna geus rarobah. Kirangga jadi haseup kanal, ki jalak jadi seuneu. Duanana muih ngadu jajaten. Lila-lila anak buah kirangga ngarti cileng-cileng ngadeuketan kanu keur ijen. Les-les laleungit, jiluk-jiluk jara dihaseup, terus ngagulung jadi hiji, campur jeung haseup kirangga. Beki lila beki loba tamah kanal muih ngaguruh mata katorekan. Akhirna beureumna cahaya seuneu tepi ka ngiles, kagulung ku haseup bodas anu muih. Koceak kadenge sada anu ngoceak. Balesat aya kilat bijil dina tengah-tengah gulungan haseup. Geus di luhur nyirorot deui plug, kadenge ragrag kana lemah, lemur dungus asa ingeun. Bareng jeung kitu haseup teh buyar paburencai. Jeleg-jeleg jara di deui wujud anu tadi. Kirangga misah jeung anak buahna. Hei, wadia balad. Udag awas ulah lolos. Rul anak buahna lalumpat ting balesat ting kolebat bur berpatarik-tarik mudag ki jalak roncenak anu kabur. Kadenge sorana mani ngaguruh lemur dungus mata keung. Kajeleng balesat kirangga oge milu mudag lantaran hayang nangkap ki jalak roncenak. Atuh sakilat ge jempe di buruan imah Suhinta mah dan utarung geus kalabur pindah tempat. Palabe colohok deui wae da asa gancang pisan robahna. Si manu keur perang teh ngilas kumaha urang ayeuna yeuh. Kadenge kene ngaguruhna man. Kumaha urang susul. Cek bahajanta manehna mah panasaranun pisan. Hayang sidik hayang nyaksian tepi ka jucungna. Ya, ieu atuh. Bisi tinggalun. Cek labe satujueun. Malah mah bari cengkat geus hayang init. Nya bisi beakeun karsis yeuh. Mana sina lalajo main bae sia mah. Mana wae nyarita teh. Hayu atuh. Tong maromong wae atuh. Bring opatan arinit. Ngajugjug ka tempat datangna sora. Sabab ngan sorana nu bisa dipake patokan teh da wujudna mah teu kaciri. Eta opat inohong teh jadi waranian kajurung ku rasa panasaran. Gancangna nu opatan teh geus tepi ka hiji tempat, anabreh geus ger deui bae aya anu perang di sisi lemur. Di dinya mah aya palataran lega paranti arulin budak.
Ki Jalak Roncenak nu tadi rek kabur kapegat ku para prajurit anu keur pagerbitis di bates. Atuh sabot tarung gitu kaburu deui ku Kirangga jeung baladna keur ditingker ku sararea kadengena mani gandeng. Surak ayeuh-ayeuhan pakarang rangsep Ki Jalak Roncenak dikepung wakul buaya mangap. Rek lompat ka mana sia Jalak? Hayo sia. Rek matakeun naon deui ieu? Mending sarabongkokan sia jeung tibatan modar. Cek Kirangga mapanas hate Ki Jalak Roncenak anu harita keur ngahuleng di tengah riungan. Pakarang geus rangsep siap pikeun ngabinasa ka manehna. Sadu pikeun aing mun kudu sarabongkokan ka sia. Leuwih hade ajur tutumpuran jeung tibatan kudu taluk hayo maraju sia bangsat. Sokong sia maju. Kirangga marentah ka anak buah nah pikeun maju. Breng sararea maju paheula-heula hayang nyangkala Ki Jalak, tapi Ki Jalak Roncenak jika anu geus sayagi tita tadi. Barang nenjong musuhna datang manehna ngajaplangkeun dua leungeunna terus muih kawas pangal. Sorana tadi kangga guru wer cuk cuk cuk. Bereupna ngapentur nu pangheulana datang koceak prajurit pating koceak. Bru rarubuh ting kudupung tarangna kababu ku peureup Ki Jalak Roncenak. Anu teas alabatan wajah laye ka iri ku baturna nu ngangseg maju, tapi nasibna kawas ramatuk nubruk seuneu ari datang ari gubrag ngaguling. Ayo maju sia maju. Cek Ki Jalak Roncenak bali terus muihkeun awakna. Lila-lila rengkog nu tukang mah malunur sabab kanyahoan ti bahayaeun. Nyawa Kirangga amak bangsat edan mundur. Kirangga amak-amakan huntu ka kerot. Panon molotot gurudug baladna mundur. Nu tadi ngacarunggal pada ngagusur terus di jarampe. Korejat harudang deui. Rob ngaronom deui ngapung Ki Jalak Roncenak anu geus eureun muihna. Mana nu ngaku gagadah? Mana bukina euy jeung aing? Si Jalak Roncenak moal mundur sasiku moal ngajat satu yang beas. Jalak rasakeun sia edan. Kirangga amek. Ragatek Kirangga ngawatek ajianan alas wujudna ngiles. Cileg-cileg datang deui tapi loba. Tangtunganana sarua beungeutna sarua kabeh sarua datang aya ratusna. Ngepung Ki Jalak Roncenak. Jap nu seuri jempe Ki Jalak Roncenak kaget nenyok Kirangga metakeun Rangga Sewu. Manehna geus nyaho wujud nu sakitu lobana teh kasaktena sarua. Ki Jalak Roncenak rada seber hatena, manehna ge dina hatena mah ngaku yen Senapati Agung ti cadas teuas teh aya punjulna elmuna teh. Cilaka ya. Cek garentesna bari ratreret mitenan ka sabudireunana. Lantaran geus dikepung ku wujud Kirangga nu aya ratusna. Cakaka Kirangga seuri kabeh seuri. Sarana kuat kang ngaguru handaruan silih tema, silih susul patumu-tumu tapi ka eueuh eureuna. Ki Jalak Roncenak kuat kang ngagebeg sora seuri asa nancep kana ceuri. Ngajeletit karasana. Ki Jalak Roncenak sadar manehna ayeuna keur ngayonan elmu anu punyul. Tapi manehna ge boga keneh ajen diri. Era mun kudu serah bongkokan era ku omongan manehna sorangan. Kalayan teu loba pikir sret nyabut bulu kelekna. Jang elek eta bulu kelek teh jadi pedang. Seketa luar biasa. Awas ya di babad wae. Ki Jalak Rob Kirangga ngaronom atuh Ki Jalak atoheun hiuk ngaheumbatkeun pedangna dipake narok tarangna musuh. Berat barawak salah saurang musuhna kababad beulah jadi dua. Dina mun-munan parat kana bujurna tapi aneh teu ngagoler kalah ting jeleg-gedeg jeleg jadi dua ting cakakak seuri. Leungeunna Rangga harek ngarontok kaki Jalak Roncenak. Bangsat geuning kalah ngalobaan tapi awas ya. Hiuk. Padang dipuihkeun luhureun sirah. Dipake mabad musuh gelenceng. Musuhna parotong. Aya nu pegat cangkeng, aya anu sapat beheung, aya anu rumpung sukuna. Tapi jelug-jeleg jadi wujud nu sarua. Nu tadina potong dua jadi dua, nu potong tilu jadi tilu. Atubatan beak kalah kanamahan tungtungna Ki Jalak Roncenak teh amek. Bari jeung seber hadena. Bangsat ya dibawa wae. Gajelang seak-seak nyabat-nyabatkeun pedangna nu geus sapat dicacag deui terus ngamuk nguak ngawik ngababi buta. Tina ku gancang-gancangna gerakan tapi kateu kaciri wujudna. Nu kaciri ku batur nganting kolebatna cahya kilat. Seseukeut pedang nu nyabetan musuhna sorana ngaguruh mata ketir.
Tapi dina sela-sela nu ngaguru kitu teh kadenge sora Kirangga yang ngagak-gak seuri. Beakeun tenaga sia jalak ku aing tapi ka iraha ge moal burung ditadenan sia. Cileuk. Wujud Kirangga kalah ngalobaan. Taneuh nu sakitu legana teh meuni pinuh. Para prajurit kapaksa mundur bari lalajo ke gedugna anu keur ijen jeung Ki Jalak Roncenak. Akhirna Ki Jalak Roncenak teh beak tanagana. Nyaba eueuh hasilna sabab musuhna anger ngalobaan. Amek nyedek tanaga midek kalawang pedangna dialungkeun. Cereb kana tangka cau kulahek tangka cau ngulahek leuleus terus tutung jiga kaduru. Pada saat aya cahaya kilat ka Jomantara, Ki Jalak Roncenak kabur teu wanieun deui ngalawan. Terus kabelsur ka luhur nembus poekna peuting disusul ku sora anu ngaguru. Bangsat, lompat ka mana sia ha? Di udah gue. Cek Kirangga bari tangah. Kabeh anu sakitu reana teh tangah, tapi teu ngudag sabab geus nyaho di luhur aya Kipati. Teu nyalahan harita keneh, dina gulungan mega aya kilat ngabelesat nyamar cahaya Ki Jalak Roncenak. Siut. Paranyai cileger sada gelap mata katorekan. Disusul ku datangna kuludug anu ting beledug. Sorana ting saleor ka unggal madang. Waceak aya sora anu waceak. Wah! Seor aya angin pada saat aya di cahaya murag di langit. Kebut sada nu ragrag lemah tapi kaingeung. Wadi balon, udah pasti si Jalak ragrag. Cek Kirangga, buriak para prajurit ngudag nu ragrag ting balesat gancangna nandingan kilat. Rob ngaronom anabre nyaan Ki Jalak Roncenak ngacoprak empes-empes. Dadana tutung disamar ku Kipati nu tadi ngawaskeun ti Jomantara. Ringkus! Cek Kirangga, raketak Ki Jalak Roncenak diringkus, terus pada ngarjengan ker prajurit siluman surak. Lantaran nu hiana teh geus beunang. Kirangga ngarasa lugina hatena tugasna geus rengse. Burung beunang sia Jalak. Cek Kirangga bari nolak canggeng. Ngabedegah hareupeun Ki Jalak anu pada ngarejengan. Ki Jalak teu ngomong manehna rumasa eleh jajaten. Ngeluk jiga bueuk meunang mabuk. Keur kitu, pada saat ayat cahaya turun di langit cilek ka tengah-tengah riungan. Mana horeng Kipati ngabedegah nulak canggeng. Para prajurit rampak ngahormat bangun ajrih ku Kipati. Jalak, kaula menang parindah ti Gusti Ratu. Dikenang ka Bandika. Aya sabara palanggaran anu ku andika di Pilambah. Lantaran kitu eureunnan jeung kaributan di lembur. Ayo nama urang ngadeus ka Gusti Ratu. Cek Kipati bari mencorong kaki Jalak Roncenak. Di omongan teu nemalan anger ngeluk tungkul era jeung wirang rumasa salah. Rumasa eleh jajaten atuh geus kitu mah teu loba catur deui. Kipati teh harita keneh marentakeun sangkan marulang ka nagara cadas tegas. Gara prajurit surak ayeuh-ayeuhan. Hiuk aya angin meninga guruh tetangkalan ting pelenod. Kalak hai rabeng haliber peledug datang haseup ipis. Miningan para prajurit. Beki lila beki samar wujudna. Nu akhirna les teu kaciri hiji-hiji acan. Gerung sada angin naik ka luhur beki lila beki jauh sorana beki laun. Les teu kadenge deui. Didinya jadi jembling teu kadenge naon-naon. Kirangga jeung Kipati geus mulang ka nagarana bari ngaboyong Ki Jalak Roncenak. Menang sajongjongan mah simpe. Malah sora jangkrik ke asa eueuh nu kadenge urut tadi rame jeung ngaguruh. Ayeuna simpe meuni asa jempling kawas di kuburan. Lila-lila palabe jeung kanca-kancana saladar. Ting rarenghap narik napas jero kawas anu lilir tina pangimpian. Memeh ngomong ting lalieu keula bisi lain dina alam nyata. Urang daya di mana ieu teh? Iya pantas laju perang. Mun kitu mah sidik lain ngimpi nya. Cek aya teh. Ya lain ngimpi teh. Tembal be. Yap atuh jempe deui. Panonna marelong keneh ka urut perangna siluman. Asa kacipta keneh kaciri keneh ting rarigigna kadenge keneh sorana anu ngaguruh. Barang keur ngaharulang kitu kadenge aya anu batuk tukangeun. Sora aki-aki gebeg sarereang ngarenyag. Meh bareng ngalieu ka tukang anabreh teh aya nu datang duaan. Ngan kaciri rigigna wungkul darada anggang keneh. Nu opatan melong bari jeung Ratu Jajantung nu datang beuki deukeut anabreh teh Aki Wiraga dituturkeun ku Ki Juma. Arek Aki Wiraga teh eureun. Beakon karcis Aki mah teu kaburu lalajo. Kumaha rame? Cek Aki Wiraga kawas nu geus nyaho kana naon-naon anu tas kajadian. Kang Rusman colohok melong ka bapana. Eta teh bapak? Nyaho dewek. Aya naon kitu?
Aduh, aya nu aneh Pak, aya nu aneh. Nah Reski, dia teh aya kajantenan aheng. Asa dina pangimpian abdi macan percaya kana kalon sorangan ieu teh. Sabab saumur dumelah karek ayeuna nyak si anu kitu. Cek labe ngebrehkeun eusi hate na. Keun bae dangeus. Hayu urang baralik. Bieu aki teh karek jol ka imah. Ku sini di bejaan. Ngagarkeun mah bajan leungit. Tos kapan kaki teu naon-naon da. Oh syukur. Hayu atuh urang baralik. Ka imah aki heula. Sabab aya badamikeun. Atuh ditembak ku sararea mangga cenah. Ditemu ku bajan tanu nanyakeun ki Juma. Juma geuning maneh make babarengan jeung aki. Kumaha mimitina ieu teh pamajikan maneh kokotrang koteteng neangan. Budak maneh tapi kaceurik. Udah bebeja di kini-tinitan teh aduh. Aki nu tanggung jawabna janta kun. Oh gitu mangga tuh urang ka bumi. Cek bahajanta. Bring sararea ini ngalut genepan langsung ngajuk ka imah Aki Wiraga. Saja jalan teh teu aya anu ngomong. Eueuh nu wani miheulaan da bisi salah kecap. Angin peuting ngahiliwir. Dangdaunan aroyag pating arulang sorana pating korosa kawas anu ngahariring. Jangkrik kreang disarada cari cangkas jeung bebence kadenge deui ayeuna mah. Nya akhirna jog anyog kanu dijugjug bu sarerea katepas nyampak teh sinini geus nyayagikeun cai teh panas. Damar geus sadia atuh caang ditepas teh. Gek sarerea diuk ngariung. Kumaha wardosna Ki? Bah janta miheulaan-anya. Kieu janta. Kitu deui ka sararea. Taksiran urang teh teu nyalahan. Geuning teh laka urang teh aya siluman anu nganyang ngadon ngacoukeun. Ngaruksak bari ngagalaksak. Tapi manehna teh datang aya nu ngonang. Tangtuna ge batur urang kene. Tapi keun bae teu kudu hayang nyaho ngaranna. Engke ge temong sorangan. Nu penting mah ti ayeuna ka hareup. Lemur dungus kudu aman. Ulah aya karaman deui. Laras Aki. Nanging kumaha lalagon Aki nah geuning manilami. Loh, eta cing teh nyiar-nyiar pikamelangeun. Eta deui. Si Juma make mimilu. Kieu janta. Tadi nama Aki gerek sorangan ini teh. Udah taraya nu maturan. Yang teu hayang dibaturan deui. Tapi basarek ini tepung jeung Ki Juma anu keur malaweung. Mikiran hiji perkara. Nya ku Aki teh diajak we sakalian. Bisi manehna kabawa ku sakaba-kaba ceng teh. Sabab kacirina ku Aki jiga malaweung. Melang bisi diceke kunti. Aki Wiraga banyol saeutik. Atuh ting sarengeh nu ngariung teh. Iwati bah janta anu ngajenghok teh. Aku naon maneh Juma? Make jeung malaweung sagala siana teu nya ka anak jeung pamajikan. Bah janta amekeun. Wani kituna teh da pamajikan Ki Juma di bah janta. Ampura bah, kuring teh kaweur. Hate teu puguh rasa sabab kuring boga pirasat. Kajadian nu tumiba ka urang lemur dungus teh dimimitian ku kajadian harita teh. Nya eta basa si Jalil disiksa ku kuring. Pasti si Jalil teh nyeri hate. Nya males hate ku cara kitu. Cek Ki Juma sakalian ngebrehkeun eusi hatena. Jadi mun kitu mah kacurigaan urang teh tamplok ka si Jalil. Cek kalebe dari anak keur. Wajar mun tamplok ka si Jalil teh atuh plebe. Tapi kudu aya bukti anu nyata atuh urang teh bisa nuding kitu bae. Nu matakeun bae tong hayang nyaho kanu naon teh ngonang si jurig. Cirikeun we bau naon gitulah buahna. Dan nu melak bonteng mah moal ngalacabe meureun. Cek Mang Rusman ngairan. Bener Rusman, bener pisan Rusman tah kitu euy. Bah janta ngahulang. Hatena rada ngageter inget kana kajadian nu geus kaliwat. Basa manehna kadatangan ku Jalil nya harita teh rumasa ngahina jeung ngajejeleh ka Jalil. Ari ayeuna ngadenge kitu ti Ki Juma atuh mani bingung. Jiga anu kaduhung. Tah ayeuna kumaha atuh Aki? Cek labe bangun teu sabar hayang meunang putusan. Nah kudu kumaha saterusna? Ayeuna mah geun bae sing tenang. Sing tenang.
Cek pangrasa aki moal aya naon-naon deui sabab tadi geus kasaki ku sadarea. Nu jadi uron-uron pangacau na geus kacerek, geus dibawa ka nagarana. Muga-muga we sing aman, sing tentrem, ulah aya deui kajadian naon-naon. Nuhun atuh ari kitu mah, nanging manawi aki teu kaabotan kumaha lalakon di nagara siluman teh aki, nah geuning manilami. Alebe, beuki penasaran. Nya kuring oge hayang nyaho ieu teh. Kumaha ieu tulina Neng Nong teh? Cager, ohara mitra, hanya kal kabujeng Neng Nong, mangbarna ngadongeng anu judulna Dedemit Curug Sanghyang, karangan Ki Leuksa, cekap dugi ka dirina. Insyaallah enjing urang teraskeun. Nuhun kana perhatosanana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.